Kenaon nama? Lagi beres-beres buat nanti Kemana gitu naon? belanja. Tah, sehari dia anu indungna pagawean teh hayo meuli baskom. Tiap aya tukang parabot hayo meuli baskom, meuli boboko. Boboko kot loba di dapur kot campuh. Ayo meurian ieu, aisna mah boga hiji. Ai baskom boboko hayo meuli aisna boga hiji tadi sna. Ari eta senalna 2 toko. Tuh, tileng eta teh. Tah, jengkol ieu. Tah, baca. Rumah ubur. Kudu di bawang teh. Ngaratong meuli wae. Kada misalnya. Tosnya. Kasih teteh gitu Nya, Nya. nya dicarat nuhun. Ngatur kenang. Nona ka baso. Aduh, eta si nong-nong gerah hayangan di kilo tempo. Tit teh di barudak nuan hayang dahar eta teh. Ieu we kutukas ketekas ngeletek hari keur libur dagang mah. Naon we sagal cabaknya. Jamak derorisan barang. Ieu tongkol bawang. Bawa naon teh? Ngan kena yuhur lah. Cenah hancur heula esna. Ieu kudu dihancurkeun heula. Atau dihancurkeun mah bubuk meureun. Lain cenah esna, cenah uluhan di kieu ya dikaluarkeun. Kajeng kucing digiwing di dieu mah. Nu ngagolerkeun bakso teh geus beak digiwing ucing. Di dahar ku ucing. Nugget nyasa eta. Kewe lah eta mah Tuh. kaluarkeun ari rek ieu. Ieu teh kangkung teh lamun nyesa teh sok diparabkeun ka kelenci. Manfaat boga pamuangan runtah. Poe ayeuna teh poe Rebo bagian balanya nyangke setengah 11. Setengah 11. Jam 11 ya di mah keneh. Ngaret biasa we ari awewe mah ngaret.